Bro, pacar mana bisa masak tuh? Tuh bisa, kan ayah pembantu. Tapi namun istrika baju bisa meren. Tuh bisa oke kan, ayah pembantu. Ari kanu beres-beres imah mah bisa merenya. Itu oke, emang kunaon sih? Jadi naonan atuh maneh bobogohan jeung si eta ari teu bisa nanaon mah. Iya we aturan calon bini urang bisa masak, nyetrika, ngepel, naon dinya ngangkat galon. Kumaha di beres-beres imah mah? Mana naon? Him, urang neangan istri, lain neangan pembantu. Entar we, lamun urang butuh pembantu, baru memajikan mana digawe di mah urang we nya. Oke, sama.